fawajadnaha fi khamsin kaulan neangan 5 perkara ternyata kapanggih di 5 perkara. Qalamna tarkadzunub kaula neangan supaya ninggalkeun dosa, supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana. Ternyata fawajadna kaula duha kula manggihan di salat duha. Ternyata lamun urang sering salat duha sekali, 2 kali, 3 kali, poe, sepoe, 2 poe terus bae. Setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah. Embung nu ngaran teu salat. Sanggeus salat embung teu berjamaah. Eta balukar tina salat duha. Bakal diberengeunahkeun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balki. Ngeunaheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung, mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja Masya Allah eta ngeungkeung ngahutang kabeh. Henteu siapa tuh inget ka bangkrut bae sih. Henteu lamun tani Masya Allah subur tanina. Ieu berkat salat duha eta nu kos karatu nama geus biasa tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub. Embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua talabna dia al kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan. Fawajadna ternyata aku kula kapanggih fi sholatil lail salat tengah peuting tahajud. Begitu salat tahajud Allah kula loba-loba jeung urang raca bangun 2 rakaat bae 4 besi gering 2 bae 2 daripada engke gering dibawa ka mantri kunaon saya mabok tahajud 2 bae sholli sunat tahajud rakaatain lillahi ta'ala Allah syaratna sareh heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat witir geus cenah kiai ibadah mah biasa salat hajat ge geus cenah kiai salat tasbih ngomong doang geus ya keur dongeng doang keur dongeng geus di mana nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih. Nah mun can sare salat mun geus sare tahajud sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah ketika diasupkeun ke jero kubur Masya Allah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basurudin nanya ka malaikat kok ieu caang amat. Oh ieu tahajud. Masya Allah begitu aja pede paeh kan poek jangan nanya ke malaikat cenah caang iraha maneh tahajud kula sok tahajud cenah ieu penting teh wal penting tahajud teh karena Allah apa karena karung. Nah kajahoan kan aya karena-karenaan lillahi ta'ala. Masya Allah lamun urang tahajudna 2 rakaat tarolah 10 watt lamun 4 rakaat tadi 5 watt kuari 10 watt lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt. Masya Allah lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt waduh caang di jero kubur teh kapanggih ku kisah Kigil Bakli fawajadna fi sholatil lail caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat be. Kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud. Barang tahajud sare deui subuh korban jam 7. Ai tahajud ai subuh qoboan. Usolli fardhu subuh qoboan. Ieu teh beres badi. Aya jelema nu kos kieu nya. Lah ieu Syakikil Balki jaritakeun fawajadna fi sholatil lail. Ya Allah ya Rabb
tolabna su'ala munkari wa nakir kaula neangan pisalametin jang pertanyaan malaikat munkar nakir tingali ku kaula pagawean ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran. Ya Allah ya Rabb, lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nya mah tamat Quran teh berang satamatan penting satamatan hese ngomongkeunana tak kos kitu mah kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin Allahu akbar rakaat awal ti alif lam mim datang ke surat kahfi rakaat kedua ti surat kahfi datang ke qul a'udzu birabbin nas masyaallah karim kabelah dieuna sarakaat satamata 2 rakaat satamata kita sih kumaha ngukur nanya kumaha macana urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh diajak kan angel setengah sajuz teh ya 5 gitu ngaranna setengah jam kuari 30 juz cepet sabaraha jam 15 tahun nu bener sih hitung coba bener kok iya bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu eueuh berang eueuh peuting eueuh jam ngancelok ka alam eta seperti kos gitu aya kene kuari ge nu seperti gitu teh aya kene oh kiamat lamun nu kos gitu anu kos kumaha cenah kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah mantak jangan mah gilir ge teh kudu naik mobil atuh jangan mah gilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya nah nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot blon tah jelema nu kos kitu nya tah ieu oreganan maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa Allah geus teh hese jawab ahli Quran jelema talar Quran setelah talar Quran ustad geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo Quran teu dibaca jadi calo tanah Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho boleh bejakeun begitu poho ada bebeja ka kula kiai aduh cenah kula ieu talar Quran aju kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cekeun ieu kukula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampekeun ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa kukula teh hafizul Quran cilaka sia lamun datang ka paeh henteu kembali deui teu kudu dicaritakeun hadisna waktu langsung we nyana balik ka mana alar deui Quran dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang meureunan satahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan maka ditu ka wakaf digali masyaallah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu enclok-enclokan belah dieu eueuh dagingan belah beuteung aya saeutik belah tukang ka dieu eueuh dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa tah
udah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa, nu beleger loba jasa. Ketika digali kuburanna beleger, padahal jelema bodoh, ikhlas waktu ibadahna. Ngus lain saeutik ka makos kitu mah loba. Aya jelema kiai, beledegan kiaina. Wah, hebat jasa. Begitu maot bau mayitna ge. Lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru Abah, guru urang sararea. Nuanien kan mandiat nungguan Abah. Begitu Abah datang karak di pandian nu bantak teuani kunaon seungitna luar biasa, masya Allah seungit. Aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandian bau, encan di pandian geus bau. Kula nanya ieu pagaweana salian ting nyai naon sih, orenganan ngeridit-ngeriditkeun atau pan dia menyang ngeriditkeun nya ngeridit atuh geus ka apa ieu mah geus pokokna teu bisa kuku bae teh mah jero teu tanggung jawab geus pokokna seperti eta. Ya Allah ya Rabb, lamun guru kula di Garut geus hese caritakeunana seungit bae jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan kukula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener anu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawab salam bisa nyaho kitu itu teh lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa babaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang gareun bakal maot bakal pae siai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu kudu caritakeun ja kuarina ge geus kaambe can maot geus kaambe atuh kumaha nuntang kukula diajak ka mamana ge pamajikan tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan telepon pamajikanna kiai aya salaki nya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh heula. Orangnya lain paeh jelemana paeh etana lah pokoknya mah gitu dicak pemajikan geus mangfaat aja. Nomor kahiji, nomor kadua matak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon bisa kuari bisa cenah kulhu Quran kene geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka deuk kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad den make batu hiji qul huwallahu ahad 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta. Hiji nomor kahiji guys, nomor kedua, nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor kahiji neangan naon tadi nomor kahiji salat duha neangan tarka dzunub nomor kedua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor kaopat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan Siratal Mustaqim neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fissaum wassadaqah kapanggih di puasa jeung sedekah. Ya Allah ya Rabbi jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayangna naon